Tuluikeun ye. Qalu ya Rasulullah, para sahabat naros ka Kanjeng Rasul teh. Gusti Rasul laqad faddalallahu yauma asyura ala sairil ayam. Yakin atuh model kitu mah Allah teh ngunggulkeun kana poe 10 Muharram, ngunggulan kana sakabehna pirang-pirang poe. Qala Rasul ngadawukeun, naam sumuhun khalaqallahu ta'ala samawati wal ardina. Hiji Allah ngadamel kana langit jeung bumi teh dina 10 Muharram eta teh. Wa khalaqal bahra yauma asyura. Allah ngadamel laut eta teh dina 10 Muharram. Wa khalaqal lauha wal qalama yauma asyura. Allah ngadamel lauhil mahfuz jeung kolamna dina 10 Muharram. Wa khalaqa adama yauma asyura. Kitu deui Allah ngadamel Nabi Adam teh dina 10 Muharram. Wallahu a'lam. Mungkin dina zaman kapungkur oge nuju aya di surga Nabi Adam teh tos aya bulan teh saleresna mah. Wa khalaqa Hawa yauma asyura. Kitu deui Allah teh ngadamel Siti Hawa teh babu Hawa teh dina 10 Muharram. Wa khalaqal jannata jeung Allah ngasupkeun ayeuna ngasupkeun ka Nabi Adam teh wa adkholaha wa khalaqal jannata ngadamel surga oge 10 Muharram wa adkholahul jannata ngasupkeun ka Nabi Adam teh Allah ka surga teh yauma asyura asami. Wa wulida Ibrahimu dilahirkeun Nabi Ibrahim oge 10 Muharram yauma asyura. Wa najahullahu minan nari disalametkeun oge Nabi Ibrahim tina neraka di sikehe Raja Namrud teh yauma asyura dina 10 Muharram. Wa qad umira bidabhi yauma asyura. Jeung deui diparentah Nabi Ibrahim teh titah mencit Nabi Ismail oge dina 10 kan wallahu alam ieu teh bisa jadi 10 Zulhijjah da sami Asyura. Wa ugriqo Fir'aunu yauma asyura. Dilelepkeun si kehed Fir'aun oge sami dina 10 Muharram. Wa kusipal balau dileungitkeun ayeuna balai an Ayyuba ti Nabi Ayub yauma asyura. Sami dina poean Asyura. Matak lamun teh mah boga panyakit nu hese cageurna baca doa Nabi Ibrahim ani masaniad duru wa anta arhamur rahimin kitu nya pami telepatnya. Baca eta nu sieun kira-kira panyakit nu hese ku medisnya baca eta. Nabi Ayub ge dibebaskeun dina 10 Muharram teh. Wa fudiya waladuhu jeung ditebus putrana Nabi Ibrahim teh minad dabhi tina dipencit yauma asyura. Umatak lobakeun doa Nabi Ibrahim dina 10 Muharram atawa sholawat Ibrahimiyah sangkan meunang kamuliaan ti Kanjeng Rasul sareng kamuliaan Nabi Ibrahim. Wabil khusus turunan soleh sinareng solihah gitu. Wa taballahu ala Adam yauma asyura. Ditarima tobatna Nabi Adam oge dina 10 Muharram. Warodamul ku Sulaiman yauma asyura 10 Muharram. Nabi Sulaiman dibere kerajaan ku Allah teh. Subhanallah. Tah sok sing loba sodako para pengusaha dina 10 Muharram teh ame diberi rezeki nu loba, bari barokah bageur gitu, ulah koret. Tapi kadenya ieu. Wa ulida Isa piyaumi asyura. Bahkan dilahirkeun Nabi Isa oge sami 10 Muharram. Wa rofa Allahu Idrisa. Diangkat ayeuna Nabi Idris teh ku Allah teh dina 10 Muharram sami. Wa Isa Nabi Isa oge yauma asyura diangkat ka langit dina 10 Muharram. Wa wulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam. Di dieu Kanjeng Rasul oge dilahirkeun di piyaumi asyura wallahu a'lam. Wa yaumal kiamati piyaumi asyura. Bahkan poe kiamat oge bakal terjadi dina poean 10 Muharram. Wallahu a'lam di dieu duka kumaha. Nganu jelas kejadian nu luar biasa. Maka dina 10 Muharram seueurkeun urang ibadah ka Allah. Kitu ta euy.